Cai tanah angin jeung suhu. Tanah kalah hipu eleh ku cadas, cadas kalah teas berarti hipuan keneh cadas dibanding batu, batu kalah ku besi. Ini nu paling teas teh besi bisa nyelekeun batu nyelekeun cadas nyelekeun tan, geus besi elehna teh kunaon kelehna ku seuneu kalahna teh ku cai kalahna ku angin. Berarti pangsaktina unsur opat teh angin. Pangsaktina unsur opat teh angin. Angin kalahna ku tukang sate. Angin kalahna ku tukang sate. Ya tukang sate ngageber bae. Pernah teu angin pundung eueuh. Pas tukang sate rek ngageber satena anginna eueuh pernah teu? Pernah teu? Moal selalu takluk bae. Siap bos angin hayu dan bae. Jadi taklukna angin ku saha? Ku tukang sate. Laju ieu tukang sate penakluk angin hebat. Ti isuk tika sore manehna dagang sate dengan pangupah jiwa sebagai maisah rumah tangga geus meunang hasil gawe balik ka imah lungse datang hareupeun teras torojo pamajikan awewe cek pamajikan Kang Setor mangga. Berarti kalahna tukang sate penakluk angin kumaha? Ku pamajik tak ku eta mah sasaha ge kem. Urang kadomas kitu. Akur, keleh, usaha, hidup awewe. Jadi penakluk dunia teh. Jenderal Berenel bintang 4 hareupeun pamajikanna rontok. Hareupeun pamajikanna. Keleh-keleh. Aduh, hebat awewe. Makana cek Rasul hidupmu asaroh jeung pamajikan awas sing bagus wa asyiruhunna bil ma'ruf kudu muasyarah bil ma'ruf kudu bagus. Urang rumah tangga jeung pamajikan awas mamang tingali kasanang Rasul mah tilu kasanang Rasul teh tilu hiji Kangjeng Rasul mah kasanang teh thayyibun nafsin selalu wangi badanna. Kangjeng Rasul mah selalu wangi. Najrumiyah tobat Muhammadun nafsan wangi Kangjeng Rasul masalirana. Ya yang istilah the kucel of the kill. Kudu wararang cek Imam Syafi'i mantoba nafsu zada aklo sahabae orang kadomas anu selalu badana wangi sok cerdas otakna. Nu wangi badana sok cerdas otakna. Yang otak awas mang ulah the kucel of the kill bararau kitu kuduang kadua kasanang Rasul mah qurrata aini fi salat. Kanjeng Rasul mah qurrata aini fi salat tenang ketika salatna tenang. Bisa orang kadoma salat tenang? Bisa salat tenang? Hese gati urang ieu nyebutan gati jing. Atau pandai masuk pada tahun 95 jeung orang pandai bilang kumaha. Gati jing. Nah, ya sobat eta. Ulangi, gati salat tenang. Gati salat eta, tingali mangsa panjang salat paduka Rasul mah selalu tenang. Pan mangkieu ye saeutik tentang salat punten ka sahabat punten payun anjeunna nyarios ye. Bahwa bahasan urang tentang salat mang ai salat teh anu kudu madep ka kiblat lain sekedar kurung kudu jeung kuring. Di awak amang teh aya kurung aya kuring. Awas, aya kurung aya kuring. Aya tangtungan jasmani ti luhur sausap rambut, di anak sausap dampal, sabeuleuh genjeran jasmani nu terdiri tina daging tulang eta disebut naon? Kurung. Jasmani alias raga. Tadi jero eta aya anu ngadetik, aya anu terus tak pernah diam, terus eta bekerja, terus mikir, eta disebut si kuring. Ruhani, jasmani mah kurung, ruhani mah kuring. Ketika sholat
anu menghadap ke Allah kudu saduana si kurung madep jeung si kuring. Mata kolot baheula mah aya istilah tukang ragaji. Aya di Pandeglang bahasa ragaji. Keur ngaragaji. Ngaragaji zaman baheula sacan hadir senso kai dipalangkeun saorang anit ngacenna nu nyekelan keur gajina saorang dihadap, saorang di luhur kitu. Can aya senso ya. Can aya zaman gesekan ya. Waktu ngagara gaji kai mah atuh dipalangkeun dijalepengkeun si jalma anu tina ti luhur saurang ti handap saurang eta naon nyebutna ragaji disebut gong serang. Naon disebut ragaji? Raga dua jadi hiji. Ragaji teh raga dua jadi hiji. Nu luhur jeung nu handap satuju. Sok tingali nu luhur satu tujuan jeung nu handap ya, nu handap jeung luhur teh kabeh satu tujuan. Dua insan tapi satu tujuan. Empat mata satu tatapan. Dua jantung satu debaran. Nu luhur ningali kana garis kayu, nu handap ningali kana garis kayu. Sablah mun teu ditingali kudu duaan, lamun teu diperhatikeun gagal moal ngaragaji. Atunya mamang pernah can ningali jamakeun ngaragaji bebas waktunya kieu. Aya moal moal kudu madep saduana non raga dua jadi hiji ta salat mamang ge si kurung jeung si kuring saduana kudu mustaqbilal kiblat bisa teu ganti ji ganti Allahu Akbar mah inget kene keur salat Isya. Terus dari itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati ingat kene keur salat mulai bismillahirrahmanirrahim imam mata dihareup amang di tukang lain marhatikeun cik amang Persib iraha jadwalna aku itu rata-rata urang mah gitu. Maka namang eta paduka Rasul mah kudu teu aya nepi salat selalu anteng khusyuk tenang dina salat. Mudah-mudahan urang kabeh aya sugan kabagiannya keur salat teh khusyuk. Katilu kaseneng Rasul mah naon? Kaseneng Rasul adalah dalam rumah tangga jeung anak pamajikan selalu mengedepankan kasih sayang. Lamun istrina euker ayana di dapur naon masak memasak Kang Rasul memantuan. Lamun istrina nuju misalkan aya jahit menjahit Kang Rasul